dugikeun oge ka bojo. Insyaallah. Geuning aya ka NPI. Bojo nu mana heula ieu? Nu ka hiji, atau nepi nu ka hiji, nu mana we? Ieu mah hiji bojona. Oh hiji. Nya kan tiap gang. Saja amit mungkur, hapunten. Ieu mah rek nganjuk we heula. Duh aing. Poho, subraik, like, jeung sare sia gedang. Sok araraneh nempo bodak ayeuna mah. Eueuh kasopanan pisan ka kolot teh. Ngalewat ngan saukur ngalewat teh unggul. Uing teh dianggap tunggul ieu tangkal waru. Nah. Lieur, jaba sakola teh anu padahal marahah. Lieur bodak sakola ayeuna mah. Katambah ya sekolahan ayeuna geus mahal, loba dijajadikeun. Ngajual naon mah, buku mah. Kudu meuli anu mah. Lieur pokona mah. Sakola ayeuna mah. Contona mah ye, warung Abah ye. Nepi ka kiwari, ku kahirupan ayeuna. Rempag kahirupan da duh, ku sakola ayeuna mah komo. Keur mah susah hirup teh. Komo ayeuna ye dinu aya pasar ye. Masalah perna tentang pasar oge. Geus paciu ayeuna mah da. Padahal eta teh geus kacatet dinu perda teh. Ngan teuing pemerintah ayeuna mah ku teu paham gitu. Lain pemerintahna ketang palaku-palakuna yang mah teu paham. Teuing kumaha jang sepi. Aduh, aing mah warung teh kabul wae ieu teh aneh uing mah. Punten. Mangga. Cisenu. Di mana? Biasa we, Bah. Macapa. Geus neangan sakola ieu teh keur si bungsu rek sakola SD. Geus manggi eta teh. Manggih sih Mbah loba euy ngan mararahalna Abah lo ilaha illallah. Lain eta dinu internet teangan atuh. Oh iya ge keur mah nya daftar sakola. Aya nu 16 juta segala. Sakola nanaon 16 juta. Teuing sakola naon? Wah, Edi. Meureunnan ari sakola 16 juta mah ciriga mun modal teh bari sare meureun. Wah, Edi. Ya cek urang ge. Keun ka kitu. Urang mah geus pusing, Bah. Ku sakola ayeuna mah lieur urang ge. Cing, Bah. Kopi hiji. Hah? Cik kopi hiji. Ngawangkong teh ieu. Hampura ieu sim kuring bari online. Dicicikeun cik kopi. Kana ember, make mandi geus bro. Kuat dia aya ieu. Keur mah kolot teh disususah wae. Di ieu di Cayantong kopina. Mantong, eurikeun kanu panon. Rek nu hideung. Anu mana we lah kopi mah bebas sim kuring mah lah. Si eta mah bener. Mending oge kopi nu ieu nu hade ieu. Aya abah teh ngan poho nyimpen nu hade teh euy. Ieu we lah nu hideung. Bolah ieu Bah tempo ieu. Naon? Aya nu iuranana 250.000, 750.000 nepikeun ka 1 juta.
Eta iuran sekolah nepi ka kitu. Sabulan eta teh. Sabulan. Masya Allah, nepikeun ka kitu Urang mah teu ngarti mayar iuran mahal-mahal gitu. Lain. Eta jemputanana ti pindah kitu nya, make tank baja beureun. Tank wajah siga naon meureun. Wah, dan bah. Teu ngarti. Uing eta beut pisangan gitu. Euy. Di sini nayanganna di mana? Teuing da ieu dina online cenah di daerah Batu Jajar keneh ieu ge bah. Manehnya sakola mahal-mahal. Eta sakola naon? SD. SD. Ah, Ari sugan uing teh bah. Ari budak SD mah gitu. SD maraha gitu. Aya di sekolah deket imah uing aya sekolah SD mahal. Ari sugan teh jajan. Ari jajanna sugan teh rada eksklusif gitu. Ngahakan cilor, cimol, cilot dihakan. eta teh nu mahal? Nu mahal anggar barudakna mah sarua kahakanana mah jiga anak uing can sakola. Ararane. Abah oge bentakan ye. Aneh kebodak anu. Pokok pendidikan maraha tapi sopan santuna arareuweuk. Tah eta urang mah anu teu habis pikir teh euy. Da teu diajar Lain. kolotna kitu nya. Uing oge aing teh dianggap tunggul waru meureunan. Sarua apa budak ayeuna mun ngaliwat hareupeun cucu mah teh sugan punten kumaha gitu ka uing. Padahal sakieu gantongna apanya. Jiga tunggul waru ganteng abah. Cina puji-puji mau bere kopi ku uing lah. Da meuli. Montong di asaan eta mah geus basi nu carita lila eta ieu. Lain nah kopi teh gitu heuh. Dikocekeun teh ieu bah. Heuh dikocekeun si kuseno. Bener, iya. Kela sakedeungnya apa eta rek menak eta mercian lah di jero sakedeung. Oh, sok Nya. atuh. Tobat ieu nepi ka kieu ieu pendidikan. Waduh, Benarnya ku aya nama ya senul. Geus lalieur pendidikan ayeuna mah. aing mah balah kayak gitu kayak gitu. Geus teu kaduga bah ku urang mah. Kahayang teh kumaha nya. Lain hari ayeuna bupati anger keneh euy. Anggar kan nu juga uing. Hah? Nu juga uing kasih. Anu ganteng teh lain. Tuh juga urang gitu tah. Ieu teh huruf teh murudul kita beuki ngelemetan bae HP teh euy. Punten. Mangga Sehat. Mang Iip. Da mang. Tos di mana Kang Iip dah mang? Biasa we, bah itu kurang kuriling. Oh, iya, Rapat ada kuriling. KNPI. Oh, Tos sanes tos di mana? Kurang kuling di mana? Apaan update enak teh seueur wargi tepunganeun, jadi kudu rapat, kudu ngariung, kudu silaturahmi gitu. silaturahmi ka warung ge sok. Aya rokona bah, sareng kopi Aya bade kopi naon ye? bebas kumaha abah we. Aya kopi hideung, kopi bodas, kopi beureum, di dieu mah kopi koneng aya. Aya naon gitu ge bah, sok Pakai pakai koneng gede. Eta mah siga teng wajah. Kopi eta mah. Aduh, Terus di mana di Kang Iip teh? abdi teh wih rapat di Wih rapat. KNPI gitu mang. Oh, naon KNPI? astagfirullahaladzim. KNPI teh singkatan. Heuh singkatan naon? Hari SD mah sekolah dasar. Oh. Terus aya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Heuh naon? Tuh singkatan KNPI teh. Asal lieur singkatan naon? Heuh cek aing ge apenan SMP teh sekolah menengah. Geus asa nu lieur aing mah. Udah aing teh tanya. Naon KNPI? Tanyakeun ka Kang Iip. Ari Kang NPI teh sanesna teh naon sih Kang da abdi main nguping ya. Asa ku aneh. Nya. KNPI teh tos lami, Ya. tapi amang jeung abah make can apal ka KNPI. Tah eta. Saya tuh ku abdi urang terangkeun tapi kopi nah heula bah. Kalam Kak. Hari Kopi abdi pokoknya mah disiapkeun. Sapopoe kang ngondoma atuh rasa apa KNPI kumaha si Abah ngucumrupa di warung. Abah mah apalna teh sawah, sawah pokok micet coplakan, micet. Oh, micetnya. Eta di bejaan ku abig wing sih. Oh. Ayo abig majaan micet bah cenah nyobaan cenah. Ari wa abi geus mayar hutang. Acan ieu, di dieu wae ya 1.300.000 acan kali. Jelas naon eta mah. Heueuh kopi jeung pisang. Cenah mah Punten ngangep ya, paling dia. Ya, nuhun bah. Aya cenah mah aya rokona tah. Aduh. Pokona mah. Harita wa abi teh ka urang ngomong urang rek pesen ka si Abah kopi 1 jutaan cek urang niu sumur cek. Oh, saya Kopi naon itu teh lain. sejuta? Kopi saset 1 jutaan ditinyu sumur cek abi. Mending mun kontan mah nganyuk. Ari si Dado we setan geus mayar. Si Dado oge acan ayeuna teh ka dieu. Teuing ka mana? Teuing kabur. Sieun kita mayar. Iya, iya. Eta ieu ge aya di dieu teh Yusuf Hasanuddin saha euy pokok deui aing katuliskeun di dieu aing mah euy. Ketua DPC, punya ketua DPC anyuk. Iya di dieu aya keneh tinggal catatanana aya 270
Kan ketua BUMDes gaya. Eta mah Pak Dadang. Eta yeuh, apa? Anu tukang meluran jalan, sedang aspal di ditu. Acan di dieu aya. Aya maya. Acan. Ulum aya we. Ulum komo. Acan pisan eta. Salembur bukan nganyu ka warung salembur. Mang Aris ge harita loba duit geuning cenah. Heuh. Nyakoteula we cenah udud. Heeh, udud tah Mang Aris nepikeun ka beakna. Teu dipake nanahawan udud teh. Apan Lain kitu kumaha, resikonya teh kumaha? ari balanja sok kabatur. Bener. Aing nganjuk mah ka tetangga gitu bae eta mah rumus. Nya rumusnya eta teh. Rumus eta mah sarua di KNP gitu. Oh gitu di KNP. Kayak abah teh penasaran. Naon ai KNP teh? KNPI teh eta teh singkatan tadi sakumaha Singkatan. mah. Jadi singkatan teh bah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Abah mah apa? Cik Amang apa? Eta. Tahu abdi mah nurutan. Si eta nu sok ngalilieur mah dah. Jadi Bisa nuang. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite Naon atuh ari komite? Indonesia. Komite teh bah eta teh gabungan, biasa cek urang masuk aya forum, perhimpunan, perkumpulan, tah eta- komite teh gabungan. Wadah meureunannya eta teh. Wadah. Oh, Gitu, siga Bang. tah siga nu kieu. Wadahna para pemuda, lain wadah bala-bala. Oh, lain wadah Bisa bala-bala. mau asup dari sekolon. Senol ieu eta. Tadinya kan bisa hayang ngopi. Oh, bener. Diwing heula ieu. Oh, urang ya keur malasan micet eta hampura urang teh. Aing mas cing tong kabawa abi atuh jeung micet sagala aing mah. Oh, Aing iya. mah kolot bedegong mah mau micet wae ka kolot urang. dagong. Kitunya KNPI teh komite nya. Iya. Komite berarti eta teh sagala rupiah mun dirinya sagala kepemudaan ngahiji di dinya gitu. Nah, Eta napi kumaha? jadi aya nu disebutkeun pemuda. Mohon. Pemuda teh nyararieun organisasi. Oh, Disebutna organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan teh kan seueur ngagabung we gabungan tina Oh, organisasi pemuda nu aya eta disebutna KNPI. Oh gitu KNP teh. Tadi teh abdi nguping saur Kang Iip. KNP teh tos lami emang dibentukna tis tahun sabaraha saras. Oh nya. Abah terang iraha dibentukna. Boro-boro. Nah, kayak tuku abdi urang terangkeun. Heeh. Meni wah kanyama tuh ke warung aing. Udah sapopoe di warung wih nunungan. Apal WTS mana? Warung Tarasare. Warung Tarasare. Tah ieu teh WTS ayeuna mah di Pasar Ya, Nami ku ya, abah teh. ya, ya. WTS. WTS oge singkatan nya. Leres. KNPI teh dibentukna teh bah ku sababaraha organisasi kepemudaan. Leres. Tanggalna 23 Juli tahun 1873. Walau. Allah. Jadi dugikeun ka ayeuna teh geus hampir 50 tahun. Oh, Dibentukna geus heubeul, matakna asa aneh mun Abah jeung Mang Dul teu arapal teh kitu. Henteu abdi mana meh nguping. Da ngagoogle tadi atuh beda wae. Abah mah Di jeung bejaan Abah mah. tuh da. Main micet wae atur apa Oh, kumaha. keur malasan ieu awewe ya geulis. Anu malesan wae. Jadi tos lami eta teh bah. Lami Dibentukna teh kurang leuwih 50 tahun. Setengah abad atuh meureunnya. 20 tilu geus 50 tahun. 50 tahun. Ya, 50. Eta zaman-zamana Abah sok morolang layangan di sawah. Oh, abah mah geus beger tuh jutil. Oh, bener. Bener. Beger di sawah di saung. Oh, jadi eta teh gabungan ti sadaya-sadaya OKP meureunna. Nah, sadaya gitu. ormas, Iya. tepatna teh ka. Jadi disebutna teh keanggotaan teh organisasi kemasyarakatan pemuda. Atanapi aya nu nyebutkeun deui disingkatna teh OKP, Oh. organisasi kepemudaan aya nyebut gitu. Sadayana teh ngahiji kadinya gitu, Pak. OKP, sugan teh OKP teh ieu obrolan kursi petot. Lain, Lain. OKP mah pada ngeurik ti kotok. Eta Eta mah Oh, eta mah KP-nya. KP eta mah atuh ari Abah. Ari Salahnya. program utamana naon sih Ari? Nah, kayak heula satu acan kana program. Nah. Jadi ieu teh sejarahna teh kunaon ieu make dibentuk dihijikeun. Kapungkur di Nah, zaman iya, kemerdekaan pantos aya gerakan-gerakan pemuda di tiap Iya, iya. daerah. Tanggal 28 Oktober tahun 1828 aya weh nu kakenal pikeun ka ayeuna nu disebutkeun Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Nya, Pemuda nya, teh nya, dina nya. raraga ngahijikeun para pemuda supaya satu pemikiran, satu langkah, satu gerakan
nyaeta di Nararaga ngarebut kemerdekaan. Geus merdeka, organisasi nya, eta nya. terus berkembang aya keneh, tapi masing-masing gaduh garapan anu beda, aya garapan sewang-sewangan. Nah, diinisiasi we ku tokoh-tokoh nasional nya, supaya garapan-garapan anu beda-beda ieu ngahiji lewat wadah KNPI, garapan namanya eta garapan kebangsaan. Jadi lamun misalkan tadi aya organisasi daerah, organisasi pemuda anu gerakanana dinu dakwah, aya organisasi pemuda anu gerakanana nanti dina nasionalisme. Ya. Sareng sanes kanten dihijikeun mupakat we satu suara dina hal kebangsaan gitu. Sami di daerah oge bah gitu Berarti dihijikeun. eta teh di zaman keur perang oge geus aya KNPI teh nya. Di zaman Ada. kemerdekaan. Cikal bakalna. Ari penggagasna saha saeureusna? Eta teh penggagas-penggagasna teh para pimpinan organisasi kemahasiswaan dulu. Nu dikenal teh ku Cipayung Plus. Aya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Aya HMI, aya nu sanes-sanesna deui tah gabung bah didinya teh. Baheula mah abah ge sering ngadangu di nu radio. Ngan heueuh teu paham teh geuningan ai wing mah. Ngadangukeun we wungkul. Wing ge sarua tina radio ngadengkeun wayang golek. Heeh, apaan kitu mun teu dongeng Udah wing mah. moal dibahas. Itu eta mah Wayang nawe na ketua da abdi mah sakola gitu tamat sih. teu nanaon eta mas lepat di abdi lamun tema ayeuna seueur masyarakat nu teu acan uningan. Nah, Kemarin eta mah laras, kalepatan di laras. abdi kirang dina sosialisasi. Tah ngalangkungan obrolan di warung ieu. Engke mah dugikeun ku abah teh. Pasti insya Allah. Ka bojo. Disepaharkeun ku Mang abah geus eta gaduh mah. bojo, dugikeun oge ka bojo. Insya Allah. Geuning aya KNPI. Bojo nu mana heula gitu. Nuka hiji, atau nepi nuka hiji, nu mana we eta mah? Ieu mah hiji bojona. Oh hiji. Nya kan tiap gang. Sing aya kawan. Eueuh kawan ieu teh. Gitu. Leres Gaduh murang kali sok sina gabung. Leres, Organisasi. leres. Kangen naon atuh berorganisasi teh bah. Nya. Urusan pendidikan memang eta kangiatkeun intelektual kecerdasan urang. nya. Tapi dina pergaulan mah henteu sadayana aya di sakola. Kedah ngambah karena perkumpulan pergaulan sareng nu sanes. Tah ku organisasi dilatih kumacarana urang bersosial, urang bermasyarakat, dilatih kepemimpinan, dilatih manajemen sareng sanes kanten. Bener tah jadi barudak teh ame saharopan terus siga barudak geuning kan. Tah eta di Eta barudak antara kain mah aduh masyaallah. Tah sugan aya ieu mah KNPI, aya pencerahan sida aya KNPI nya. gabung. Sok gabung. Bener sida. Sida Ari- gabung ka KNPI. Yuswa dibatas teu hayang lebat KNPI. Nah cara nak KNPI teh kieu, jadi gabung heula hiji aya organisasi nu disebutkeun pelajar. Ya. Aya eta teh barudak pelajar SMA nu terus Nuhun. berorganisasi. Tiasa kadinya. Kaluar ti SMA engke kan karuliah, aya organisasi kemahasiswaan. Laras. Misalkan terus beres SMA teh kuliah, atau nepi beres kuliah nu disebutkeun pemuda secara umum, aya organisasi kepemudaan anak. Nah gara rabung di dinya. Nah, kantun tos gabung di dinya, wadahna berhimpun di KNPI, engke ge aya delegasi utusan di masing-masing organisasi kang lebet di KNPI. Nah, Abdi ge kantun pertarusan tadi. Mohon. Aya teu batasan usia, aya aturan mah. Nya. Oh aya aturan Aya aturanna ti luhur ge, Oh, aya aya, nya, undang-undang nya. nomor 40 tahun 2008 tentang kepemudaan. Kudu apa Arti. bener. Cek undang-undang Tah. nu disebut pemuda teh bah yuswana 15 dugikeun ka 30 tahun. Pemuda keneh Eta eta teh teh. pemuda dugi ka 30 tahun teh. Cek Wing, undang-undang wing mah. asup keneh murnya. Jigana mah asup. Eta mah aki-aki kecemun asupna. Pemuda generasi kedua. Wow. Puber. Puber. Kadua. Gitu tuh. Tangan di organisasi mah batasna teh sampai ke 40 tahun. Jadi we nu disebut pemuda teh yuswana 15 dugi ka 40 tahun. Tah eta mah tiasa bergabung. Kumaha tuh Maksimal kami? eta teh nya? Mohon langkung ti 40 tahun. Eta mah kedah ngabina pemuda. Jadi pembina atuh kita di 40. Laras. Sanes pemuda deui eta mah gitu. Ya. Wing pembina.
Wing pembinanya. Pembina bisa Ya, ngabina. oh. Pembina. Ngan lamun pembina teu bisa ngabina rek dibinasakeun. Cing sieun aya kitu Kalau mana mah. kadua aja. Siapa? Sieun aya kitu mah. Bunga. Udah ngabina mah Apaan geus kolot mah kudu picontoeun ke nu ngarora gitu. tong tah. cacapekeun. Ari nu keur ngora mah masa pembentukan karakter. Jadi eta kudu diarahkeun ku sadayana. Ya bisa dibentuknya nu kieu. Bisa ada tanah liat urang mah. bisa sekolah, sanes we tanggung jawab pesantren, sanes tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab sadaya komponen masyarakat. Namun tadi nu kieu yang bisa dibina teu, teu bisa dibina mah tadi teh ya. Binasakeun nya. Dicabok saya sanu. Teu bisa dibina mah. Mun si Abah teh saya dibina, parabkeun kalele jadi manggot. Madaekeun. Paiteun sih. Paiteun ka Abah mah sanu. Mun ku hiu mah teuing. Terus. Kahartos Gitu, gitu tah, banyak. ayeuna. Tadi programna sarasna kumaha tah Oh, nya. program. Nah, Salah jadi sahijina ta program-program KNPT kumaha? program-programna memang aya sababaraha jenis disebut Laras, nanti. laras. Aya program penguatan internal organisasi. Ya, Eta mah kumaha carana ngabebenah organisasi nu aya. Misalkan aya organisasi kepemudaan. Namana gitunya tah dibenahi programna teh. Kumaha administrasina sae, program-program organisasina sae, kaderisasina berjalan, tah eta program ka internal. Nu kadua, aya program anu memang nyangkut ka masyarakat secara umum, Bah. Nu disebutkeun program mandiri. Misalkan pemberdayaan, pendidikan pelatihan, ngajarkeun ka barudak ngora kana manu aya kumaha carana berwirausaha. Ngajarkeun ka barudak-barudak ngora cara-cara teori-teori dasar kepemimpinan. Eta teh aya sadayana dina program teh. Berarti anggaranna mah aya kangnya. Anggaran naon ieu teh? Mun kanggo ngabina. Apan disuplai ti warung anggaranna mah ieu ge rek ngajukeun proposal ka Abah. Si Sabah we rempang. Warung diajukan. diajukan. Cocok urang wae nu nanya abaheun. Atuh abah ge penasaran, Terus nanya. Lain abah ge Naon deui? eta teh kantos ngadangunya da timurang kali geuning ngasomukaan wae HP. Aya cenah tah ieu cenah Abah cenah tingali cenah aya ngabaris tah ngabaris di kepemudaan teh naon maksudna teh ngabaris eta teh? Oh. Nya Nah, salah sawios program di KNPI Bandung Barat, abdi sok ngayakeun kajian rutin. Jadi diskusi tiap pada Jumat. Nah, di jurulan we dinamian namina teh ngabaris. Oh, eta teh singkatan ya. Singkatan eta ge. Oh, sanes sigahan sip ngabaris itu kan. Singkatan teh ngabaris teh ngajajar gitu. Sanes ngabaris teh ngaji bareng isu-isu strategi. Oh. Jadi di dinya teh kumpul para pengurus dibahas weh naon cik isu-isu nu aya di masyarakat, Nya, laras, isu-isu pembangunan, isu-isu daerah. Laras, Anu laras, teh ya sesuai atau napi sejalan sareng visi atau napi tujuan ti KNPI. Ngahadirkeun ide gagasan pemikiran kangge kemajuan Bandung Barat ka Bandung Barat ka Payunan. Payunan, Gitu ya. eta teh dibahas di dinya. Ari Sugante ngabaris teh ngaji bareng Mang Aris Abdul Somad. Oh, panyawing teh gitu bener. We Eta teh. diajak nyanyi. Weh, si Sabtu. Assalamualaikum. Salam. Allah. Mana wae ya? Sehat. Ya, dulu Di mana Sabtu? iya biasa. Ya, yang ngerti lah. Lainnya. Lain Karek diomongkeun. karek diomongkeun bete kuing teh nya we. Oh, lek ka dieu. Iya teh nanti jerogan we kadengenan. Kadek nganyuk. Ah, ieu mah lain aing mah curiga nganyuk deui datang ka dieu teh. Bae buat orang keur loba duit sok. Aing mah Wayahna. Biarin. Mumpung anu mayarkeun bah. Kopi kideung. Bae aya. aya bae lah. Amun Bayar, aya, heuh. Aya pun atuh bah. Awas teu dibayar. Eta Oh, itu anu kamari gue geus 580. Eta kopi 580.000. Sajolangeun. Tuh ngupina naon. Rek Eta mana? teh yeuh. Benar berarti buka Sapa? rokok, tapi itu buka kopi. Duh, bener. Lain ya. Ting bebeja ka pamajikan nganyuk teh teh. Bener. Aya kopinya? Sok kopi. Ka mana wae, Pak? Aya we. Wae. Kurulang-kuruling. Ngeureuyeuh. Oh, sibuk atuh. Sibuk naon? Sibuk rapat wae. Lu ketua ya. Aduh. Tua di dinya. Lu ketua lah gitu Nah, gitu. urang mah dicicing di imah wae itu depan tas. Udah, hari bucin mah gitu orang ya apa. Mangga dileueut. Nuhun, Pak. Koma. Oh gitu. Itu nya. Gitu. Asuh bah ieu teh eueuh nu tiis. Bere paracetamol cek urang ge. Meuli ulah ka warung ka pasres.
paracetamol. Ancelungkeun. Celungkeun. Tiis. Insyaallah tiis. Wah, ieu teh. Tiis. Dan saya di inom lah panas mah tuh. Hei itu tuh aya walungan tuh. Keum di walungan di ditu. Ah, atuh. Dikit tuh diancelungkeun. Awurkeun awal. Malahnya. Kade tong kabur saya can dibayar. Elah atuh sakedeung ka dieu. Ya si eta mah cek uing oge. Uyuhan teh TBC wah. Meuli kieu kabeh. Kabeh lieur uing mah da. Heeh. Bicara rajan teh nganyuk deui. Si barokah lah utamana Amin, mah nya. tadi penting mah eta we nya. Nya kumaha eta teh tempat teh. Baris teh berarti lain bebarisan ajajar gitu nya. Sanes ngabaris teh ngaji bareng isu-isu strategi. ngaji bareng. Bahasa lain nama diskusi. Oh, Lanjutin diskusi. diskusina teh gitu. Eta teh tiap minggu eta teh. Tiap ba'da Jumat. Tiap pada Jumat. Jumat dugikeun ka wengi, ari jadwal mah dugikeun ka asar, tapi da kumaha besok rame teh ya panjang we biasa tambah nama kuwangkongan Tapi gitu sae nya eta. Jadi aya di nu poe Jumat mah geuningan ngobrol di poe Jumat teh sok jadi barokah nya. Tah gitu. Talaras jadi kasaean nya. Mudah-mudahan mah gitu. Amin. Kumaha carana kaum muda ayeuna janten penggerak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Margi naon kemerdekaan kapungkur ku generasi muda. Ya, Tah ya. ayeuna ge barudak ngora teh ulah nyaho HP wae. Tah dangukeun sendul. Ulah nonton HP wae. Tapi kudu aya kontribusi nu sae ka masyarakat. Aya eta ge. Ajak masyarakat teh kana jalan anu leureut. Aya abdi kontribusi ka tukang pulsa. Peloporna kedah pemuda gitu teh gitu nya tadi antarana gitu. Kajian kontribusi kan Udah pulsa. kalau dibeli suat Eta mah. lagi, apa Tapi orang dah melihat heueuh. ceban itu apa kontribusi Tapi kawan. heueuh iku kitu Manehna mah. ngahirupan anak pamajikan apa gitu. Ngartos beurnya itu mah bahnya Ngarti, kewe ya. aya nanon matorkeun ka abdi, engke nomor abdi dicatet. Mangga. Ku Mang Oh, Ulul. bener. Tapi tong ngirim nu aneh-aneh. Tah kada Gitu. seseuh mah. Kiriman Kiriman dibawa itu. karena grup. Antong ya. Antong lamun da asukeun grup kacapruk saya tah mah. Gambarna teh nu lain-lain. Gitu. Wih. Oke, Bener. urang bina nih Tah, batu. Urang bener. bina ku abdi urang coba. Bina kan gitu teh lah. Dibinasa. Abdi mah daya di acara. Ih, Ieu teh kemana bade tuh? ngeureuyeuh deui, seja amit mungkur, hapunten. Ieu marek nganjuk we heula. Duh aing. Aing geus dianjukan deui ku Tuh atuh ketua. moal dianjuk ieu mah. Rek nyaan dibayarna ge ieu Dibayar mah. sia. Tah Dibayar. bayarna sabaraha apa? Ieu teh Ningali 20.000 sareng nu kamari aya kene 300. Oh iya we heula engke tambahan ku Abah kabdikeun. Nya, Mangga, mangga mangga. abdi Atur nuhun pamit pisan, sing ya. daramang sadayana, Mohon, mohon, Abah Kang. sing berkah Salam sama sadayana. keluarga. Amin. Mangga. Hatur nuhun nya. Kade di jalanan kade. Mangga, Kade assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya longgak dinya. Baik, nuhun. Dibayar we. Dibayar alhamdulillah anjir. Sia. Duh atuh seteng-seteng. Apaan sih teh ngajuk di dieu kurang dituliskeun heula. Tuh nya aing teh Ayo, boga utang seteng-seteng. keneh. Oh atuh urang boga ceban. Dibayar heula. Hutang urang sabaraha di sasana. Wah kene anjir senul nama ayana ceban. Ieu wae nu 200 acan. Aji lobak Ini keneh. ceban. Oh, da- Jaba eta bala-bala rareuneuh dicabakan wae sia. Da Tanggung jawab ah. da lain susu dicabakan we. Ya si eta mah. Geus eta kurang dibayar ceban ke urang ya sasana ieu deui. Ke Ais. urang ngajuk kopi. Ente rek ka mana eta? Sama Abdul Somad. Aing euy. Nu kamari ieu aduh 1.200.000 ke jadi bayar. Sesa. Aing mah. Heuh aya ketua. Ketua. Aya ketua bieu. Aing mah. Geus pangieunkeun ceuk urang. Heuk atuh aing kitu mah aing mah panggieun. Tagi we ka imah geus. Urang ieu heula. Ente ka mana senul? Rek minum kopi. Duh aing euy. Rungkat jabar areuneuh euy kopi teh euy. Aduh. Heuh gitulah aing mah. Liar pusing. Hah, kayak kaditu kan wae kah?